Aduh, pusing. Jangan. Neangan pagawean ara rese. Kebon kaparalingan. Kumaha deui ieu hirup ni bet-bet balangsak. Ampun. Misok hayang. Aduh, geus ah. Kamana dengan pagawean ah ini mah. Hirup balangsak. Sedih hati ngejerit. Ya Allah. Demi sesuap nasi naon wae penting halal. Aduh, saya mikir heula lah. Kalau tuh, terku mau mati kirahan. Buru dari itu lagi. Area balangsir lagi. Baiklah. Laksanakan saja. Serah tunggu mikir ganti baju lah. Baik galin nahawan lah. Nah, ini baru cocok merah putih. Hitam putih. Mobil batu. Pun ya sepatu ini teka urus-urus acan. Komo awak mah ini nguruskeun. Coba mun aya nguruskeun mah teu kitu mah balangsak. Ya Allah. Semoga hari ini hasil memuaskan. Aduh. Mudah-mudahan katarima. Bae gaji leutik asal aya uang makanna gede mah. Ulah, poho eta THR-an. Menjual kenal barang lagi. Siap berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah Baim ya Allah. Semoga hari ini sukses dapat kerjaan. Amin. Amin. Hasil memuaskan. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalengkah anu kanan kiri. Anu pertama mana ya? Kanan kiri. Kiri deh. Amin. Arah mana ayeuna ye? Udah gitu ah. Dan aya lowongan kerja. Sebenarnya nama aing teh hirup temen kieu-kieu teh Gusti. Bae nu penting malah halal. Aya keur dahar atuh sasendok. Sesana ngeureuyeuh. Kumaha cenah sana ngeureuyeuh. Oke, lanjutkan. Bingung aing ka mana deui wae teh. Nah, dibutuhkan karyawan baru minimal sarjana D3 atau S1. Wah edan, tukang cukur ge sagala narima D3 atau S1. Teu inget pisan, gila. Saha nu digarawe, pantesan areueuh tuh. Belah, susul eta mah. Teu mau HP dagdag. Alamatna. Tangok. Nah, ieu tempatna. Ini keur bareta teh, asal teh. Bener nu bareta teh ieu mah. Sampurkeun lah, aya tulisanna. Nah, barber shop, ocid shop. Bener ieu. Kaskeun. Amang. Teh tuh ka tukang. Mang. Nah, loba sapatu mama, sendalna mah. Buka tuh nih. Kita tinggali ngalamarna. Mang. Amang. Pagi pager kieu sugan penjara aing. Nya kalebet bade dicukur. Nah, Mang. Nya kalebet Sanes dicukur. bade naon? Iya. Seperti itu. Empo pelang dibutuhkan karyawan. Oh nya Iya, barber shop, ocid shop sanes. Mohon.
Sop Bade ngalamar ka dieu. nya. Iba nu kamari teh, ayo buru ka dieu. Emang Ayo. Jadi banyak dicukur deh. Sanes dicukur Mang. oh nya abdi teh hilap. Oh, Tapi kan. abdi dicek heula aja. Mohon sok. Pilih teh percanten, tinggal heula. Mohon bade ngalamar Mohon cenah. ngalamar da abdi ninggal di ditu. Oh, atos lah, Pelanggan, cekap lah. Nu penting aya Kade aya da eta ATM-an we. Da loba ATM-an itu asina teh ditungkul. Itu atos. Kayaknya. Ku abi atos diterima langsung diterima. Bener itu serius? Serius. Ya Allah, aman. Minta satu. Hatur nuhun pisan ya Allah. Mintos. Aman. Ulah Hatur gitu. nuhun aman. Ulah gitu. Hai buru-buru ah. Kan hayang langsung damel tapi nya di dia Nuhun siapa tuh? langsung bararasa dia kanu diwir teh. Sok ayeuna mah pelatihan heula. Sok atuh hayu kumaha Mang? Engke urang diajarkeun, engke lamun aya pelanggan urang diajarkeun. Anu Langsung nu jadi pelanggan pertama langsung batuk Mang kade congorna. sabar diajarkan engke lamun aya pelanggan langsung langsung dicukuran. Geus ku abi. Heeh. Aya nama tungguan heula di Abi dieu. mau jadi asisten heula kitu. Tos aya ieu asisten setia, aya nama di dieu jadi pengganti bos Ocin. Oh mohon. Siap. Duduk dieu keula Iya atuh. Tapi acan iya Mang can nyarios gaji na sabaraha. Bikin gaji mah gampil lah. Nyalan penting mah tambah Aya heula we nya. kanggo beas-beas mah 5 liter. Mohon sok kumaha deui itu. Sedapnya. Jangan heula perlengkapan. Ya. Asisten, Yuk. bantuan. Ya yuk. Ayo. Nih bersih ke anu dicukur mah. Benar. Halus ya saya jadi mah. Nya atuh make jawa langsung. Bersih metong bolak-balik nyanak caina. Abi teh kumaha tuh? Sabari nungguan. Kumaha ieu? Ye. Tadi geus dicontohan Slogan di Ocit Shop teh kurcing. Oh. Kurcing. Kurcing. Gitu ayo bro. Kadarieu yeuh kurcing. Besok ngadengin ieu Mang teu enak ai abi diuk serangan mah. Wios kan baru pertama berarti kudu dispesialin. Oh, sudah martabak aing spesial. Di dia antosan heula sambil nunggu. Apaan tadi? Oh, Kurcing teh. Bungkus panjang ratel tombe sungkul nyawa tukang cukur kenyaho di mana hanya ke sedang dong ini apa len beneran ong terus di mana jangan naon nongkrong biasa dak ngorok mah ya terus di mana ada kan tukang cukur tuh Bang cukur. Bang cukur di mana mana? Bungkus panjang. Kita ya wah. Ah, itu. Ya aing nyaho tukang cukur mah. Halus eta mah, kan murah. Kayak paling bejaan. Nah, itu antar buru. Aing teh nyaho Bang nama. Tapi aing nunjukeun doang, geus ka ditu mah sia we. Da aing kesel hilang ada guana. Ayo, teh ngana wah. Aya kayak gampang. Ieu dicukur di dinya barber shop Ocin. Oh iya. Dan aing geus cabrik deui, can dicukur deui. Ayo paling diantar lah, yang bananya. Ayo. Baca anak baberes Ocin. Bisa maca cuma. Lah, mah terkenal teh. Wes sendalna ini mah bersih. Oh, penjerukun. Halus dah teh. Emang tukang cukur dari jero. Kan halus beda jeung nu lain di ruangan pakai AC. So tahu. Oh, tengna. Oh, gampang ngapain mah. Usah video. Nah, di dinya tempatna. Terus lain diatur mah. Mana ke baikna kurang bere oteng lah. Tuh, ya tuh. Mangga. Buru ka dia sok. Oke itu mang. Buka Aing mah 24 jam. 24 jam non stop. Bade naon Mang? Boleh, ieu cukur. Nanti ngalamar. Tuh, aya pelanggan teh sambut dengan baik.
Selamat datang di Barbershop Oci. Ya. Silakan duduk, Mang. Monggo. Sok Mang kumaha ieu? Monggo. Ayo Cing. kurang diajarkeun. Orang kok si Budi anukeun. Jordi di dieu nya. Kumaha? Mau meeting eta mah. Ieu carana. Si Budi anukeun. Pake ieuna pake hela. Tuh itu Mang. Ih, canda. Poho. Bos ieu teh. Nya Punten punten bos. Mang. Anyar kene. Ente. Nah, gitu. Proyek. Salahan ngomong. Betul. Nah, bagus. Cicing amangna cicing. Mang aduh, penting teuing. Oh, geus teu. Kemarin Model kumaha diajarkeun itu? kan ku aku. Model kumaha? Kok si Budi anukeun. Eta na atuh. Arek di kosi Jet Li keun, arek kosi Chung La keun, apa kosi Kim Yong Sok pilih. Kicung eul. Oh si Chung Ayo. Ku amang nih ku bisa abi. kan diajarkeun So. sana cepeng pangilap. Makan heula da di dieu mah dibedakan heula. Tuluh Nah. Mang deh. Abi tah. Sok, Make cai heula teh mah. cai heula atuh. Tah, gitu sok. Tah, pake eta. Aduh. Mang. Mang. Eling Mang aduh. Cicing memang. Cicing. Mentong leget. Mentong legat kanu mukana tak kitu di bikin heula rambutna gitu. Wis, Cicing. kosi Charlie. Cicing mang mentong leget kenu panon. Tah, kitu. Mang perih. Moal segala puluh Aduh. gitu ya. Salah, Kumaha tuh? sanes ku saleungeun. Kitu Aduh. nya. Cepengan. Tas, ulah ku saleungeun, kudu leungeun. Oh, kudu Di leungeun. kitu. Tah. Mang poek ieu Mang poek Mang. Moal mah keurang naon tah? Kitu carana. Ayo ayeuna rambutna. Aduh kata. Tah. Entong ka abi mah. Kata leungeun bu asin. Aing tes mam asin jeung ieu. Bajibur. Kali deui. Aduh. Anggus aing ah. Cicing dicukurna kencan. Aduh. Dulu ulah rasa keudang. Cicing dicukurna Sakedan, kencan. bro. Cicing. Bal. Pean dasan ieu mah. Bro. Aduh. Tah. Aduh. Ah, saya. Wah, Aduh, ieu mah arek anyar keneh pisaan. Aduh. Wih, bagus. Pernah mang atuh di Oh, salon mana? salon Nino. Eta nyeri sisirna aduh nyojos. Aduh. Wih, Aduh. mantep yuk. Aduh. Karek ngalaman langsung bisa. Aduh. Lu. Leuwih. Kawan leuwih teh. Cicing mang. Ayo, Iya nyeri aduh. Eta sisirna. Mang, Aduh. Meh lembut kan mukana. Dipake deui. Aduh. Meh lembut. Mang eling atuh duh. aduh daek. Cicing, Daek cicing. ieu, daek Lembut, Kak, rawot. lembut. Aduh. Yang rawot. Aduh. Cicing hang rawot. Tah, bagus. Teuing ke mata ieu duh. Bisa beunta. Aduh. Alah. Apa setik deui? Aing kok. Kamana? Bori mata aing duh. Ai mang kumaha? Kemana? Ya bayar. Bayar naon? Duh. Atau kudu mayar ya bisa. Yang penting kami puas. Oh, gitu. Pelanggan bebas. Mangga silahkan amang pergi. Tadi itu salah kan? Tuh kan itu. Bori matana duh. Itu jalan. Ayo silakan. Nah, mang tadi itu, mang salah kan? Mana Mang? Tuh kan itu lempeng belok kiri. Lempeng lempeng lah. Lempeng Nah, belok kiri. Nah, lurus terus. Kayak belah ditumek masih ini kemana lagi lah. Nah, Aing goblok si Dangnong. Aing para mun kana tukang cukur goblok. Aduh. Aing bisa beunta. Tulus. Kemana mana? Lagi cukur aingnya dipotakeun kamari teh sisa dipotakeun aing teh. Cukur di mana? Enak sih rekomendasi loh tukang cukur nu alus. Kebeneran. Ayo yo, gampang. Bang ngomong. Ayo tuh lah. Nah, iya, kok. Barbershop, Ocid Shop. Ah, nges. Bang ngomong. Teng-teng. Ya, derek ku aing, cing heula, dihitung heula, teu sembarangan mikeun duit. Kita kuat merah hiji mah. Cuma mungkin Ya. sekali juga. Tah.
Goblok itu. Sakitu ge cukup hese, neangan duit gocap teh hese zaman kiwari Main kena mah. naon ieu? Beli permen rokok sabungkus, guys. Korek sama. Sakitu ge diberek ku aing. Oh, di negara yang ngacaplok ku kulutus nak, ada kanjeng cokro. Bener itu si Dangang teh di dieu Iya, geus nama lupa Punten. Jami teh nya. Aing mah lamun keung sok bari nyanyi Ketik-ketik mah. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku, istriku. Sudah. Udah. Bapai jalan setapak ngajuk-juk ka hiji lembur. Teu karasa capek na sabab aya nu diteang. Saya receh mang punten. Dicukur. Oh, ya aing rek dibotakan nih kamari sana dicukur euy. Botakan. Botakan dong. Bro, mau dicukur ah. Karyawan anyar teh kumaha? Tuh pelanggan. Aing ye, balbah dieu. Punten juragan. Dulu atuh. Mama, Bayar poe Selamat datang di Barbershop Ocid. Mana Monggo. Wah, kos cukur kos kieu bangun. tong kajongan atuh mang aya semeni rese goblok sugeus. Ai siapa Pelanggan. Maaf bos. Sabar Ya, terus. Sabar. Tenang sabarnya. Ya teh aing kiki jelema beunghar. Pun Bisa sabar kan? Bisa. Bisa. Bagus. Kudu sabar. Di barbershop ya mah kudu sabar. Aduh, nah deui. Pencetan lah pencetan. Salah tuh. Pencetannya salah. Basuh kieu aing ah. dia urut pelanggan tadi mang. Kumaha teh? Baik ah. Dibalik goblok. Ya. Kumaha itu aing ah? Dia lain mang. Dibalik. Wah. Spiderman merah gitu. Kumaha Aisyah teh bisa Benar. cukur teh. Iya, Diajar, Mak. Ajar kene maklum, nanti ke training. Training. Ningali sia aing nih tuh happy pisan. Lamun mijit kieu tah. Tuh. Lu mang karunya teh teh mang. Ayeuna tuh mah. Ayeuna tuh. Mijit tah kitu teh dikitu kitu. Oh gitu. Tah, mijit kitu kan. Cukur aing eta. mijit. Ku aing yo. Ku aing yo. Punten. Cuma ke aing sia. Tah, genahan kan? Nah, Bang itu kok disyarat gitu bos. kan dipijit supaya sehat. Cicing. Tanda keula cai. Butuh cai. Kumaha gendi. Di mana-mana oge dicukuran. Aduh, tak gitu. Goblok gitu kumaha teh? Cicing sekali deui man. Ini sama ki cukur teh. Cicing. Aduh, Iya, ilahi. tempat cukur spesial cukur plus Spesialis. sepak. Sekaligus sepak. Mang golok tong nyitu. Maksudna naon kikieuan geuning cukur teh siapa? Nyawa beres. Cicing, siap. Mang eta punten Ajudan aing ka dari saya ditewakan kabeh. Oh, cicing mang bising rapet kanu mata. Bu. Kumaha? Nah, gitu bagus. Bagus karyawan baru teh pinter mah. Aduh, Mang kade bos. aduh bos. Aing laget ya. Ah, gitu. Bagus. Aduh, kumaha ya aduh. Ges bos. Acan. Aing rapet ya aduh. Tuh, sahur bos oge kapal lebah dinya anak kurang. Anjing, semuanya cai goblok. Nah, iya, tuh. Anjing, Nah, bagus. tong dicukurannya. Tong dibuat genteng ah. Keunguan mang cicing. Karek ge sehari langsung bisa. Ya, Aduh. atuh kuring di Eta lawan. cai mana cai? Oh, mang keheula lah cai mang ke can anggus nanaon deket cai. Nah, aing laget ya. Aduh. Karyawan terbaik enak mah. Wih. Diangkat langsung. Ya, jadi karyawan tetap ya. Duh. Tetap langsung. Hartap. Aduh, lamun lain gara-gara rek tunangan aing mau kieu dicukur teh. Hanya kal aing ka di sidangong. Deleh ku aing sakeun. Aing geus kaget Tadi mah. bos kurang. Nah, iya sekedik. Cicing lah bos. Berarti bos. Tuh mang. Kumaha? Tah, pintu. Gua ambil di pencetan. Tah, siap. Aduh.
Bos. Oh, bea. Meser deui. Bosna seukeut. Aduh, aduh kumaha ieu teh? Adi Aisyah mana nyiksa aing. Bos. Di urutan. Bos. Kemana? Cicing bola. Naon? Beberes heula nya. Aing kumaha beresan heula banget aing. Nama waktu asna atau wangi tutup ah. Tuh, tinggal geus jam 8. Itu bisa ningali. Uruskeun aku sorangannya. Ih, goblok sama. Tutup. Hayu bos. Nama tutup. Jagoannya di dinya heula sok uruskeun hirup masing-masing. Tutup bisi ketempuan deui ke. Woi, sia, aduh ampun sia. Goblok. Gara-gara si Damang. Gayung mana gayung euy? Aduh. Anjing nyakal aing ka dieu. Aduh. Tukang cukur biadab. Duh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh. Nasi goblok teh malah kalah labur. Anjir. Seumur-umur aing kakarek manggihan tukang cukur kieu bangun ih. Siga psikopat. Kalakuan teh un ari cereug kabeh oge. Aduh. Tukang cukur biadab.